Kuningan mas ayo berita nih. Naon? Monyet. Ini cik lo. Tah, tempok. Ini cing ngempon di. Tah, tempok. Monyet tuh. Tuh, tempok. Gak gening. Buat kamu mau asup kapai mana tuh? Aduh, karurunya nya sampai kapal lemburan gitu. Ilo, mau jeung monyet ngegel. Ya, Wih, rame aja nol ya. Iya ya berita. monyet yang mau kalembur. Duh, mangkara ini cik nempok. Taha. Gening. Atuh, karunya nya wargana ditelor ku monyet bising digegel bonaha. Monyet deui los-los kapal lemburan. Ah, iya cerita. Nah, jadi hirup urang teh di leuweung eta monyet heula apa urang heula? Atuh, monyet heula. Lain bang. Nya. Nah, berarti mun zaman baheula memang cicingna monyet heula, baheula keur aya monyet keneh di dia, can aya jelma, can aya imah, berarti monyet jelma teh neror monyet meureun. Gitu. Eta teh tiba baheulana jelma mah ngagarap leuweung jadi imah, ngagarap leuweung jadi imah, ngagarap leuweung jadi imah. Eueuh dibahasakeun manusia meneror monyet. Eueuh atanapi ieu habitat manusia jadi punah gara-gara monyet eueuh, tapi habitat monyet gara-gara manusia menjadi monyet itu langka. Aya berita gitu. Berarti anu kudu disalahkeun saha itu antara monyet jeung manusia. Ah gitu. Makana ieu Bang dan Dre aya anu ngaranna leuweung larangan, aya oge leuweung tutupan, aya oge leuweung garapan. Jadi kudu apik cek kolot baheula mah ieu tatanan leuweung tutupan, ieu tatanan leuweung garapan, ieu tatanan leuweung larangan. Jadi ameh teu kahandap si monyetna, ameh teu kapalemburan. Itu udah urang mah jelema masyarakat leuweung larangan, leuweung tutupan, leuweung garapan di kabeh digarap dijadikeun proyek geura. Lolobana di Kuningan kitu heuh. Heeh gitu. Tah jadi ayeuna teh teu kaop. Rame we monyet kalembur, rame we maung kalembur, ayeuna mah kitu.